tuh jalmana mangalih ka alam bariyah eta mata Kangjeng Nabi beres diusap dadana ku malaikat terus dicana ke Masjidil Haram netepan 2 rakaat lungsur di masjid nyampak di payun aya cai 3 gelas madu susu arak mangga saur malaikat ngaleueut heula sabab ieu teh perjalanan teh tebi nyana Kangjeng Rasul kana susu ya caina lain susuna susuna mah teu manggih aya caina unggul pupurieun susuna cenah eueuh aya caina akan caina ya dileueut Kangjeng Rasul cai susuna ngarenghap malaikat Jibril kunaon malaikat Jibril luas itu isana luas cenah abung kena salira ma al Mustafa jalmi anu dipilih ku Allah Ta'ala telepat setiap pada melante naonnya nya eta cenah ngaleueut dipasihan madu susu arakop karena susu mun abdi mah kana arak cenah lumayan kitu gitu kumaha cenah lamun kami nginum arak upami salira ngaleueutna kana arak maka umat anjeun moal aya iman hiji-hiji acan kabeh bakal hayang paloba-loba duit itu kumaha lamun abdi cenah nginumna kana madu umat anjeun moal aya nu iman hiji-hiji acan kabeh bakal hayang paloba-loba pamajikan itu kumaha cenah lamun abdi ngaleueut kana susu tah upami ngaleueut kana susu mah insyaallah opatan mah salat subuh bakal aya aya pinuh mah moal pasti gitu. Jadi minum susu mangan opataneun kitu ge bari rada luak liuk ongkok sieun ku juri gitu angkat we Kangjeng Rasul di Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa tungang naon tungang